zaman kiwari kana naon ya boga proyek geus deui ka dituna nu manggil deui pan pamajikan mah kudu di paraban panunggal poe ya budak panaleutik keneh duh eta pan pamajikan teh balik teh pan teu mawa duit teh panan kuat pisirikna rek nampilingan pan ka salaki teh baringgung geus kieu mah usaha teh kanu naon ya nu mere proyek kudu kumaha urang ieu geus kieu ieu duh ka sawah teu bisa terus batur arek ngojek ayeuna mah kudu daftar wae pan jadi ojek teh ayeuna mah teu kos baheula usaha sok sieun datang we ka dieu ieu pamajikan kumaha lamun yo gawe teh ngalamun jeung ngalamun tuh tempo mitohan ngambek anak garering usaha tuh pan setoran loba bang keliling bang emok bang sagala rupa cicing wae ieu usaha jadi selaki mah pusing aing pusing bukan selaki kieu teh mikir atuh kumaha sih digawe henteu nanaon henteu ada hardolin we ieu dengekeun tuh mitoha cemerut anak garering anu mencret anu segala rupa usaha atuh jadi salaki mah aing pusing digawe nengan duit ulah cicing wae naon maksudna aja unggal poe ngalamun di dieu naon maksudna coba ayo ngomong ya maksudna mah nya kuring oge icing oge dan teu icing ieu mikiran keur ngusahakeun maneh ieu teh ya moal benang duit ku cicing wae mah mikiran doang tapi teu usaha ka ditu ka kos batur bika sabaleun boga salaki teh dengekeun dieu ieu anak teh garing satilu-tilu anu mentretnya anu batuk wae anu kolera aya coba bang nagih wae unggal poe aing nyumput jeung nyumput asal bang emok nyumput di lomari asal bang keliling aing nyumput di seeng coba kumaha eta salaki kitu cicing wae aya ya atuh maneh jadi pamajikan kuda kalah ngiluanna berjanji matakna titah maneh nyokot bang emok titah maneh nyokot bang keliling titah maneh ayeuna kos kieu kumaha coba ayo pusing aing ka maneh teh pusing usaha kos batur usaha aduh kesel aing kudu kumaha atuh usaha lamun geus kieu ieu pan boga baturan di proyek ngalatutut ke naon ke geus ayeuna mah kuring rek mangkat ka cai ngalauk sugan jeung sugan hasil tak kitu kuring rek ka sisi cai ieu rek ngajala kos batur sugan menang lauk nya mending sugan usaha kos batur daripada ngalamun beka peuting ti sore beka peuting rek menang naon coba ngaraban anak anu garing coba pikiran kumaneh kesel aing makat coba usaha kan itu ya usaha ka sebelum bisa kuring rek kacaya ayo buru kan itu rek ngalauk jor kan itu rek benang rek teh aing pusing ka maneh teh aduh jadi suasana teh ayeuna teh geus kurang aman entak saya dikontrol boro-boro di kota di lembur ge disaliksi pusing aya kejadian rupa-rupa malah mah kamari aya kejadian nu ngawal odong-odongnya jadi ribut jeung pimpinan odong-odong ya bawa tututan mahnya di dia nya tutut tutut ngalah tutut ye ngalah tutut terus dirasa teh Teureum ini mah.
pamajikan segala Kesel aing kata lagi teu usah pisan ngapoe gar ngalamun jeung ngalamun we. Arek dipegatkeun leuk buah aing bogoh keneh kamarna. pamajikan tuh dan kieu mah itu tangga jala teh ngelauk mamun aing karelep ngajala rupa wae pamajikan teh tapi sugan heueuh ya gitu loba ya jala sugan aya sugan beunang tah udah iya mah iya Gila sih. Aduh, ya naon ya. Astagfirullahaladzim, ya naon sih itu. Aduh, aing keur ngalatut di jalan. kunan aya Yang ih aduh, aing mah nah aing di jalan sih aing eta. Aduh, bos bro. Sing balik atuh mana teh ka jalan teh. naon di hana penjala aing Ya, urang pa keur ngalatut santai sidang atuh. kitu Aing keur katempo ngalatutut. Sagala di jalan. aing teh tempo aya jelema Jangan masalah kok gitu nah ya, mengganggu ya. Aduh, kitu nyaho siap Di jalan tutut gede deui. Sana sih teh. Saya nu ribut saha? Urang Wah, bareng, iya urang mah. permasalahan ya. pasti Nyari masalah ku jalan ruksakna ieu sagala kieu aing mah. Urang ada embung di jalan mah. Wah, kurang bagus ya. itu nyaho ngajala aya jelema di handap Ya, bos. Ya kemana sih? Urang teh kuduna hati-hati dong. Di mana ya situasi dan kondisinya suatu tempat teh jangan sampai saya lagi nelem di jalan kos kita tuh kumaha sih? Da saya teh lain lauk, apakah saya terlihat lauk cupang-cupang atau lauk bebosok? itu aing nyaho aing sih keur ngatutut di dieu Urang teh keur ngatutut, Bro. Kunaon saya di jalan coba ayo. Ribut-ribut jadi. Ayo gimana ya? ribut mah jadi Ulah dipisahkan ulah dipisahkan ke saya. Saya masalah naon sih maksudnya ya? Ya masalah ribut di masalah anak iya ya Pak PP ya. Saya kan lagi telem atau saya lagi telem tuh kan otomatis saya lagi ngalatutut. Kan di jalan aku sih itu. urang di jalan tuh. Tanya hos itu masalah tuh. Kenapa saya di jalan coba ayo. Pokoknya kieu we nama urusan anak di kantor. tuh Ayo, dibawa ke saya ke kantor. gara-gara sia tah Ayo, ikut ke kantor. terus dia mah kumaha Mana sih saya? Sia tah, warga ikut ke kantor. kumaha dong coba Mana kan kenutan hidang. Oh itu kunaon itu salaki aing di bawah tangtara. Kunaon? kumaha ieu pamajikan aing Kita jawab Salaki teh gitu. Pokoknya mah ke kantor, pokoknya. Aduh bos. Jadi saya. pamajikan punya pak kumaha itu gara-gara si hidung Wah, kapur tuh sih. Ya kumaha. Salaki. Nyerek dibawa ke kantor. Tuh bisa. Orang bogok kene. apa si hidung ya si hidung kemana ya itu tuh udah si hidung tuh eta tuh udah segala jangan jalan non segala tuh terus kieu kumaha coba yuk segala kita ngajalan non kieu Ampun Gusti. kan mata kasalaki ulah bedegong Ampura. rek ditewak mah di penjara pan ulah Ampura. Dede bogok kene.
teh